Ningan di dia is teh. Nuju naon is? Aya naon duh sisinarieun kamu ka dieu? Duh. Kieu is aduh abi teh. Tos lami tepat-tepat sareng euy jadi asa sono gitu. Ah kamu basa-basi wae aya naon dek ka dieu teh. Tong sok kitu is. Maksud abi datang ka dieu teh bade naroskeun si Bram. Ari si Bram bieu ka dieu teu. Tadi teh nya si Bram teh nga-WhatsApp, tah WhatsApp-na dek ka dieu cenah. Ayeuna tah. Oh. Tah. Tah si Bram. Ah, cah. Lah. Oke. Semua juga nanti cerita, ke antosan heula. Tuh kan udah kayak di cok. Tah, si Bram, mau naon maneh? Mana di dieu? Teu tadi ge aya. Geus aya mah tong ngomong urang madang eta, urang geus meuli. Alah, Pamane apal urang mah itu puasanya. buku urang teh tadi teh ya bangsa urang ka dieu teh nanyakeun maneh buka puasa tapi jam 3 gitu. Urang mah di pagi-pagi geus nginum mijo. Lain dieu di kulkas. Sok tinggal heula, sok tah ieu menaon? Biasalah madang biasa. Nah, ka dieu teh ujug-ujug mah ieu. Lainna kamu teh tadi teh bebeja puasa. Tah, is carekan is. Lain kitu is tengkeun heula ieu mah ieu. Tadi teh urang teh meuli obeng, mun obengna tutup. Aduh. Nah, urang teh nya balik deui we. Ngan aya ngan tukang dagang tadi teh, tukang warteg gitu. Warteg teh. Baca. Kurang beli gitu. Ya, apalah orang di dieu geus lapar di dieu geus urang tah ayeuna madang heula tah. Alah sia si mu nanaonan mu nanaonan. Sebenarnya bisa sahan. Naon eta teh baru teh garandeng keur Rasa marene. naon marane. Keur naon maneh? Keur cacalebakan kieu kan ieu teh bulan puasa. Bulan puasa na marane nya ratu naon eta? Nya manggus. Da ieu mah naon eta mah lain lain naon mah. Keresek eta mah. Keresek kungkul eta mah. Menta atuh uing eta.